eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik, obat-obat warung. Inget kulai ieu mah alal haq, lain dongeng fiktif. Bener dia kula mah, kula pesantren ka Banjar. Pan macul di Banjar teh. Macul haju ieu ka pacul. Meureun wiridanna poho hari teh tah. Teurak. Teurak. Waduh, bacocor cek urang dieu mah. Getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu. Lah, sapira kena pacul kan seetik congo pacul. Tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui. Nah, kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak. Meunang bangsa saminggu nyeri bengkak. Baliklah. Balik ka dieu. Balik bebeja ka abah ka ibu kitu. Oh, ka dokter bae cenah, ka dokter ka Tangerang. Dokter geus segala rupa teh cager. Dokter deui. Dokter teh cager deui. Geus kompres geus segala. Pindah dokter ngagedean. Pak, daerah aya kira dokter Kamal, ka dokter Kamal ahli kulit teh coba. Ini mah harus dipotong gitu. Iya, ayo berobat dipotong. Sakate teh geus leutik hate. Waduh, mangkaning pemuda keneh. Besi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung. Oh, siapa sok ka mana bae pikiran teh. Aduh, aing kudu dipotong jempol, masyaallah. Balik ka ieu teh harita kene barang rek dipotongna ku dokter. Dokter Kamal. Henteu lah, udah balik ka dieu. Balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu, kudu dipotong cenah Bu. Nanaonan. Sek nyieun teu bisa motong eta dok. Ibu eta. Geus ada ku ibu dirawatannya. Guys pokoknya mah marud koneng ku ibu almarhumah, masya Allah koneng terus di bawangan saya dikuasa atuh ieu dek digoreng meureunana diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun nah, guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihaus datang ka asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina guys Bu panas kene ulah loba omong. Ibu dokter sia cek kene bari lalagaan. Ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung ditalian ku nyana. Kumaha? Nyut-nyutan geus loba omong ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalagaan ibu sok lalagaan man ibu kula mah gitu guys jadi tepak ku cenah guys masya Allah alal haq udang subuh eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nu nyeri na teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mendak dipraktekkan ku kula ta eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge aja gua makan koneng nah ti koreng uyahan terusan eta naon karang bawangan aduh doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuth geus sabaraha urang ya alal haq geus sabaraha urang nu endek dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi aya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek nama kos gitu paeh geus lain ngagedean paeh hampir jeung nyanana
Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus teu bisa. Can nyagerkeun mah Allah tadi kan. Nah, inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede geus dibirit. Salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah. Baheula mah loba eta penyakit bisulnya. Merata eta bisul. Baheula mah jeung koreng, penyakit anu merata di masyarakat, koreng jeung bisul. Ya Allah, tilu jeung cule. Maksudna eta baheula mah kunaon mah eta? Penyakit teh bener-bener kabehan garan. Ye, asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur. Nah itu eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah tuh. Obatna teh naspro bae naon batuk naspro, koreng naspro. Naspro kuring aya kita tahu teh naspro. Digitukeun asal isuk-isuk diperlukan naspro. Weh, nah eta ieu dieu gede. Bisul bungkul tuh gede. Geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah. Oh, kalau saya iya, kos dia gampang cek obat. Lain gampang geus ka dokter-dokter dia. Atuh dokter manuki moal bisa. Aju abah ka tangkal awi ka dieu tah. Aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah. Sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah. Coba cokot bro jalobain tukang ini. Digesek-gesek ku abah sot. Tonggeng. Waplok kadinya. Nah, siap balik ka ditu ulah kena coplok. Digitukeun teh hees bareng di imah. Masya Allah, eta barang hudang plong bae. Eueuh nyerina dicabut kalaluan. Kalaluan goreng nyaho kula tetangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta. Eta paranti bisul. Masya Allah. Lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis. Lamun ku korong tanya na aju eueuh kakarak endek bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meunang ka korong. Aya tareka baheula takon kitu tapi lamun endek kakarak endek bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal meme kalau mentis eta embungin jasa eta ka korong. Tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak cakolot teh bener sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal ndek jadi. Tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon. Lalu menjadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh. Geus bagus dah nya nama tuh ka korong-korong jadi penyakit.